aku rencangan simpurik anu namina Coodah. Eta Coodah di waktu di Bandung. Manehna ngajak naik bus teh di terminal Cicaheum sangkan dari Ines sauna teh kitu. Anjeunna karasan enak tempat job cari teh anu dua urangeun. Ngajak ame teh aya penumpang cari. Cek si tasna teh dikeun anjeunna. Tangan kosong. Tah teh kami si bus teh enggal angkat. Bala ujung buruk si penumpang tos pada tinu. Soalnya teh geus keun bae. Di Palembacila ini aya aki-aki tengah tuh anu nolong matana anu naik dan karasan eta bus teh ngan aya saurangan deui. Atuh pokona teh teh, "Hayu Pak, bade ka mana?" "Ka Cirebon, Mas." "Turunkeun cenah di pabrik Tarasi di Mundu." "Ya siap Pak cari." Lasing mah pokona teh ka si Coodah. Punten nya ieu tasna urang kaluhurkeun, aya nu bade cari. Coodah bade ngadilah, masih geus keun bae. Tik kaluhurkeun eta si tas teh ku si kondektur teh. Sapanjang jalan eta si aki-aki teh nya meureun da ku ieu capek da. Hayang ngulahepkeun eta teh Coodah mari ngeudeut. Ya kitu salah aki-aki teh geus nempelkeun rakna bari jujulang kedah juta katambah tina bus teh si supirna teh nyanyi lagu Mang Koko geuning anu diitukeun ku Maida. Anaking jimat awaking bersama mulung Tanjung rebun. Aduh eta si aki si bapak-bapak eta anu aki-aki sih namanya ngaplope beuki peler eta tak Coodah. Atuh Coodah teh ngaliat deui las manehna teh pas geus Sumedang jalan kampung Kape Kol teh nya anu pacaran pangeran aya ngatiran si anak kayak gini. Tah dirinya teh Coodah teh boga apal. Tadi inget si aki-aki eta teh yang tadi turunkeun di pabrik Tarasi di Mundu. Aya akal kumaha sarana ieu sama si aki nikah teh ngarabak naon Coodah nya. Tah turun ku ngarabak naon eta langsung si curugna teh ditolak dan kaingeun si aki-aki teh. Aku si aki-aki balik tak Coodah teh dibegeun ka hareup. Ai si aki-aki teh ngagubrak tah ka hareup. Oi mulejak eta si aki-aki, "Stop here, stop." Gitu nya. Ai kumaha teh? "Bapak teh heula. Masih kena di Sumedang can ka Cirebon." Ari mana aing teh banyak jololong mata tapi aing teh aman, aing teh normal. Da kabobodoh ka aing. Kudu gampang eta si aki. Ari si bapak di bejaan teh kakak ngambek. Aduh kudu aing teh normal, da ilmu aing teh masih normal geus kaambek teh pabrik Tarasi. Aing turun mata si aki teh nya. Bari kuku gapai. Turun eta si aki teh. Si bapak mah di bejaan teh ampun sampai penumpang bogodeg. Eta Coodah tina hatena teh alhamdulillah geuning hasil ieu. Asa aing teh ukur mere curug ajaib eta kahirup si akina turun. Alhamdulillah. Tah pipituna Coodah meuni nyaos teh anjeunna meunang di ngabaluhai tina jokna bae tina hatena teh. Alhamdulillah aing hasil